keraya di Jogja kebeneran keraya job. Itu salah orangnya aya rekomendedan di aya lah pokoknya namanya. Di tempat nah sate pakpong, ceng. Sate pakpong teh naon urang ge can nyaho lah. Cuman intinya di dia daging satena baradag terus nu aneh na teh naon jadi si tusuknya. Oh iya nanti si nonte proge nusuk nanti ku eta nanti ruji-ruji sapeda Jadi mun maraneh datang ka dia make sapeda anjing pelek bakal leungit anjing gitu dipake tusuk. Ieu teh mun teu salahna legend oge di tahun 1830 jo. Ieu teh nya. Untuk jalanna tuh Jalan Sultan Agung nomor 18 Timur Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta cengnya. Kita sate Papong anu pusat. Ya pusat. Iya paling gedenya tuh ceng. Tempatnya ge wuih anjir. Aing merasa jadi orang kaya. Lain keur naon dirinya di Jogja teh poena. Keur aya job. Nah, jadi adalah pokoknya sesuatu pekerjaan orang lah di dieu. Ya. Ayeuna mah cek itu tuluy tuturkeun terus video urang tong poho di subscribe, like, komen jeung share, follow ge Instagramna @nyoh_ceng. Ayeuna urang badahar. Urang rasaan kumaha rasana sate kelatak Papong teh nya. Benar. Tuluy tuturkeun urang. Ceng, jadi cara proses pemasakan itu juga kieu. Ieuna ku taneuh liat, teu serba taneuh liat kabeh arang lagi. Arang teuing lah, teuing arang naon, cuman saya ciri khasna tuh. Direndam-rendam ceng. Lieur lah aing teh ngarti pokona arantik. Aya ieu sate kelatak Papong teh ieu nu ku urang pesen teh sate kelatak jeung tongseng nya. Tongseng kambing, ieu dagingna daging kambing. Sapi ayamnya. Jadi ceng kan lengkap lamun ka Yogyakarta, ka Bantul teu nyobaan sate kelatak Papong. Ieu teh geus legendaris pisan jo di tahun 1860 ya. Edan. Komo di anu pecinta sate mah ieu geus terkenal pisan. Pada nyaho nya. Pecinta sate mah kudu wajib pisan datang ka dieu cobaan rasana. Nah, ini orang cobaan ieu rasana kumaha keunikanna naon? Nah, nomor hiji keunikanana teh ieu teh tusuk satena teh make ruji sapeda ya. Tapi jo ieu teh lain semata-mata ieu nya asal ieu teh ya. Aya fungsina ieu teh. Tujuanna nya supaya pas dina proses pembakaran teh itu cepet mateng jo. Soalnya panas di jero. Ieu make ruji teh. Cerdas. Jadi lain variasi, lain asal-asalan nih. Jadi ada maksud tertentu. Tuluy oge cenah lamun ngagunakeun ruji sapeda mah si bumbuna teh cepet meresap ka jero. Soalnya aya panas teh di jero jadi meresap. Beda jeung lamun misalkan ngagunakeun tusuk lidi atau tusuk bambunya. Jadi gitu ceng caritanan teh. Tapi ulah reuas oge nya ieu saporsina sabaraha cik? Beranya 2 siki. Saporsina teh jadi saporsina sate kelatak teh sina teh 2 tusuk ieu. Saporsi tapi baradag tuh. Segera di jempol suku nama, segera di jempol suku. Gitu. Lamun geus lah cobaan heula bukan namanya. Urang setekuat ieu. Nemponan gelar cobaan nu satena ya kumaha ya rasana ya. Ieu tanpa bumbu ceng, urang cobaan. Tipu asinnya karasa pas asin teuing cek urang mah. Nah, lamun biasana sate-sate anu biasa mah kan rasanya tuh cenderung amis, soalnya pakai kecap amis. Nah, benar. Kayak mah cenderung asin jeung gurih. Benar enggak? Jadi kecapnya terpisah. Kecapnya dipisahkeun. Henteu dioles-oles gitu. Tuluy dibere kuah ieu. Tah eta kuah naon eta tah? Teh pokoknya dibere kuah ieu, tapi urang cobaannya rasana kumanya kuah ieu nya. Ada apa kumaha? Nah, gurih. Oh, Semacam gurih sih, gurih asin, tapi teu asin teuing. Gurihnya. Lah jika naon? Jika kuah lengko gitu nya. Ya. Tapi jika oge kuah betutu rada-rada jika kuah bebek betutu.
Cai tutut bisa ya teh dengan aya benernya. Cai tutut bisa. Cai tutut ge bisa, Ceng. Tah itu cenah meureun ka dieu nya dan aku hakeun nya. Aya kecap yang ieu. Bisa kan namun anu resep amis, colekeun kanu eta kanu kecapna, Ceng. Nah, beda teh beukinya kanu kuahkeun mah. Duh. Teksturna hipup pisan, Ceng. Ngeunah. Moal nya lah pinuh henteu. Ayeuna dikacapan, Ceng. Lebih ngeunah dikacapan euy. Asli. Kerupuk. Cocolkeun kanu kecap sigana leuwih mantep. Nah, Ceng. Nu katempo kurang mah cahiji tempat ngeunaheun aya musola terus lamun erek abdas urang di sapatu dibere sendal klopna aya lesehan aya oge nu ku meja. Terus nu kadua untuk sajian makanan sederhana tapi rasa nu diutamakan. Bener tuh? Bener, emang cek batur ai lamun ka Jogja mah suasanana teh dapet ramah. Ya, bener. Balager. Somah ngoncok orang Sunda mah. Nah pisan Ceng pokokna mah telah. Kurang cobaan ieu naonna gul elen naon ngaranna teh? Tongseng. Lada Ceng tapi ngeunah tapi henteu kabeh tongseng lada sininya. Bisa oge pesen anu teu lada ge nya. Bisa. Lada mah kumaha urang mah. Nah, itu jadi bisa lada bisa henteu teh. Terus ieu sudah halnya sanguna maya loba. Daging tapi yakin mesti injeun masak ieu mah seubeung nya mun harga teu nyaho urang sabaha. Can kan jadi akhirnya. Mantap Ceng. Mun sanguna teuing nya tapi karasana mah garing teu pulen. Teuing memang di dieu mah di Jogja mah nu kapake anu kitu teuing nya. Benar. Orang ngeunah. Coba mah. Cek urang di tuliskeun bisa mana. Poho sate naon. Cobaan nih tongsengna ya. Urang mah leuwih ngeunah kene tongseng euy. Tongsengna kuahna kental. Perpaduan amis, gurih jeung lada. Hauce Spirit tinggi nya. Dan urang habis pikir keneh heuh. Kakarek nempo kayak sate di tojosan anjing ku gir sepeda tapi urang ge lamun maneh ka dieu kana sepeda ya gir sepeda leungit kan gir sepeda tuh ruji ruji salah aya dahar sate kambing jeung domba kieu teh sok ingat ka baturan siwa iweng geus teu bisa dahar nu kara dieu cenah nu kara dieu deui karunya manehna boga darah tinggi ya. Ampura wa iweng ya aduh dahareun ngeunah pisan. Pecinta sate mah bener suka dari batinya. Pokona mah anu pecinta sate mah geus terkenal ieu teh pasti di arudag. Sigana mah si kambingna teh tina kambing ora. Jadi hipu. Lain kambing cong nih. Lain. Lain kambing cong Kambing cong memang anu maturan anu bobogohan. Oh. Juara lah pokona. Rasana hipu gurih napas padana ngeunah sanguna unggul teu kurang mah jelas kurang pulen jadi orang Sunda mah resep anu pulen ya benar dan pamajikannya hayang pulen Poho mah follow Instagramna @nya @coceng subscribe oge ieu supaya orang beuki semangat nyunan konten-konten supaya mana nongkrong beuki semangat bener tuh bener jigana harga ge rada ayaan ya mah ayaan tapi Ceng ulah khawatir ya gira oge girna bersih gir wae naon ruji si rujina bersih lain ruji karat atau ruji urut lain anyar ya Ceng tuh bersih halerang mantap tah Ceng itu memang komentar di orang jeung si AA mah
menurut orang dua mah ngeunah. Tapi teuing, makanya untuk aya mah penasaran sok coba datang ke tempat sate Pak Pong. Jadi lamun marane keur ulin ka Yogyakarta wajib pisan kudu ka dieu. Bener, apalagi pencinta sate mah ya. Nah, anu beuki sate nu beuki daging, kudu ka dieu pisan. Rugi lamun teu ka dieu. Asli. Nah, ayeuna urang bayar heula ceng. Sabaraha teh? Sabaraha? Nya. Berapa? Nomor berapa? Oh, ceng. Nomor itu. Sabaraha nomor 10. Nya. Ya, atas nama Tajo. Bener. Oh iya. Ngertieun ceng bahasa Sunda. Ada 3 kelapa, 3 tongseng, Ya. 3 nasi, Ya. 2 minum manis, 1 wedak ungu. Sip. Tambahan lain ada? Kerupuk. Sabaraha? Kerupuk. Iya. 4 berarti. Opat. Oh iya. 205, 700. 250. 205.700 rupiah. 205.700. Tah ceng jadi sakitu bieu urang barang dahar eta wae teh 205.700 ceng moal di diskon. Tak ada. Teu eueuh ceng ini mah mau diskon. Aduh. Siap. Uangnya kurang 5.700.